dengan kami Saung Ujang Channel. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Aduh, aing aratil amat ya sirahnya. Apa sih gana air berit gitu dia berit apa itu? Duh, ngepeceng kamar ya peceng keramat teteh gitu. Bukan arada aratil euy. Nah, nyukur apa aing kayak masih kemet. Aing kayak masih kemet heula lah. Aduh, orderan kosong kemana yunya? Assalamualaikum, kemet, met. Assalamualaikum. Kemet, met. Yo, met. Bukan ya beritan mana sibuk tuh, met? Teu. Da itu bang cukurkeun ye bang ringkaskeun buk pisan euy. Jadilah. Ayo. Di mana, met? Date. Di mana itu? Aduh ge, teh kita coba mah teh. Ganteng can met. Mate. Nih, posisinya lancar. Alhamdulillah lancar. Orang ngabuburit yuk. Ayo, ke mana? Ulah jauh-jauh tapi na kumaha mun urang nyen bebeladugan. Emang sia di sana. Can nuarawina, can motong awina. Tenang. Urang pan menta jieunkeun ka Mang Ubed. Kambederan mamang aing keur nuar awi. Mantap atuh, urang ajakan sejujun heula. Ulah ting diajak. Jalangkung ieu mah nenangah. Maksudnya jalangkung naon no? Ai sia teu nyambung ti bareto. Sia nyaho meureun jalangkung. Nyahola, pan aya film di TV. Kumaha lamun ngagegero jalangkung? Datang tadi undang, pulang tadi jemput. Jemput belegog. Terus maksudnya naon jalangkung jeung si Jujun? Astagfirullah, pengartikannya bae sia. Si Jujun mah kos jalangkung, datang tadi undang, balik tadi jemput. Besok, ini cuma edan. Ayo orang ngomongin bebeledugan. Tuh, mama aing keur nuar awi. Ayo orang bebeledugan. Sero mau tongkat berangkat. Kok sero? Berang-berang goblok. Dasar saja kasembung mau endog. Ih, saya mah teu ngartieun. Sero bahasa Indonesia naon? Berang-berang lah. Eta teh nyaho, Bu. Dasar sia ja kasembung mau endog. Mang. Mamang. Mang Ubed. Nonton. Mang. Panjieunkeun bebeledugan. Oh mang, wari ngabuburit. Aing ngabuburit mah tadarusan bae di mah. Anak gede, ulah ulun bebeledugan. Kajin teuing mang. Karena ge budak leutik, rasepu ulinan. Oh mang, belajarkeun. Justru mending keur leutik keneh, rajin ngajar di musola. Terus gede mah jadi jelema bener. Oh mang, tapi orang anak ulin heula. Mengijinkeun mang. Aduh, kumasak sia bae dah. Beleduganna cokot tuh dia mah, mamang. Nuhun mang. Sing hade sia kena banget. Ya nih, dieuna Mang Ubed mah geus moal gagal, suarana ge mempeledu. Jadi itu kan saya kan. Potong bari dak. Bare. Ari sia dua angin beledugan, teu ngajak-ngajak. Tuh nih, jeungkeun geus sia. Daratang lin. Honya. Tuh nih, cai aing ge naon? Jalangkung kan? Hahaha. Sangaja aing teu ngarejak sia. Sia pasti daratang. Lah sia mah. Geura hidupkeun bebelagurana. Urang gandengan kampung sabelah. Dak,
Ai cau asak tuh. Mana? Iho. Orang gagaras yuk. Hayu. Hei, ari sari ya pan. Kerpuasa merendak. Kira aku ndek barang dahar. Saya tuh kan kersepi ya ge. Oh Jun. So alim sia. Sok sahasya usaha. Pan Allah mah ningali meureun. Astagfirullahaladzim. Dunya Jun. Oh, ayolah orang ulin bebeledugan. Tuh yang mata harus sih. Semua tergantung amal ibadah. Semua tergantung amal ibadah. Bunuh sialah. Bisa bae sia kaleng kerupuk. Coba ayo mampat meureun nih. Coba jong ku sia nih. Kedeung jong heula ku aing. Aduh. Goblok sia. Bodoh amat. Mau orang pakai kaleng bae dah. Kos meriam Belanda teh ya. Aduh. Ai, kenapa RT dah lompat? Diajurkan kuangi bebeledugan. Tapi hoknya lumayan nih sulu pamajikan aing. Lumayan nih pamajikan aing.